Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa min alamatil mutakabbiri sareng eta tetep tina pirang-pirang ciri na jalma anu sombong. Ayata rafa'a arien kumuluhur ieu jalma fil majalisi di pirang-pirang tempat diuk. Waya taqaddama sareng miheulakeun ieu si jalma atawa mutakabir alal akrani ngelehkeun pirang-pirang babaturan. Wayam daha sareng muji ieu mutakabir nafsahu kana dirina mutakabir. Waya dumma sareng nyacad ieu mutakabir ghairahu kaliyana mutakabir. Waya stangkifa sareng nyegah ieu mutakabir min qabulil haqqi tina narima hak. Kama saperti perkara fil hadisi anu aya dina hadis. Al kibru ari sombong, batorul haqqi eta nolak bener. Airoduhu tegesna nolak hak. Wa adamu qabulihi sareng henteu narimana kana hak. Wa ghamtun nasi sareng ngahinakeun jalma. Ai ihtiqaruhum tegesna ngahinakeun nas. Wa ayyusirra sareng ngamayangkeun ieu mutakabir ala khotoihi kana kasalahanana ieu mutakabir. Liannahu karena sayaktosna ieu mutakabir la yuhibbu eta henteu mikaresep ieu mutakabir ayu radda kana yen ditolak alaihi ka ieu mutakabir saha ahadun hiji jalma. Wa yasta'mala sareng make ieu mutakabir asyiddata kana kakerasan wal ghilodota sareng kakasaran. Idza nasoha di mana-mana nganasehatan saha ghairuhu liana mutakabir. Wa ayu su'ira sareng ngamengkolkeun ieu mutakabir khaddahu kana pipina mutakabir. Wa yu'abbisa sareng merengutkeun ieu mutakabir wajhahu kana wajahna ieu mutakabir. Wa yakhtalu sareng sombong ieu mutakabir fi misyatihi dina leumpangna mutakabir. Wa yaduqqo sareng ngagejligkeun ieu mutakabir al ardo kana bumi biqodamaihi kalawan dua sukuna mutakabir. Wa yakrahu sareng ngewa ieu mutakabir ayata qaddama kana yen miheulaan alaihi ka mutakabir sa ahadun hiji jalma fil masyi dina leumpang. Wa yuhibba sareng mikaresep ieu mutakabir ayam sya kana yen leumpang ma'ahu sarta mutakabir sa ghairuhu liana mutakabir min khalfihi ti satukangeunana ieu mutakabir. Wa yakuma sareng nangtung lahu pikeun ieu mutakabir saan nasu jalma fil majlisi di tempat diuk. Wala yuridu sareng teu hayangan ieu mutakabir ayabda'a kana yen ngamimitian ieu mutakabir ghairahu kaliyana mutakabir bisalami kana salam. Wa idza salama sareng di mana-mana salam alaihi ka ieu mutakabir sa ghairuhu liana mutakabir la yaruddu henteu ngajawab ieu mutakabir atawa henteu dijawab la yaruddu henteu ngajawab ieu mutakabir assalama kana salam. Wa min alamatil mutakabiri sareng eta tetep tina sapalih pirang-pirang ciri na jalma anu sombong aidon deui ayang zuro ari yen ningali ieu mutakabir ila ghairihi kaliyana mutakabir teh sajron kalawan sinis. Wa yuhibba sareng mikaresep ieu mutakabir ayuzaro kana yen dilongok atawa dijarahan ieu mutakabir wala yazuro sareng henteu jarah ieu mutakabir. Wa ayataraffa sareng ngarasa luhur atawa kumuluhur ieu mutakabir an mujalisati du'afai tina ngabaturan diuk pirang-pirang jalma anu lalemah wal masakini sareng pirang-pirang jalma anu miskin. Wa an muwakalatihim sareng dahar bareng sarta anu kabeh. Wa ijabatihim sareng nyumponanana itu anu kabeh ida da'auhu di mana-mana ngondang ieu anu kabeh ka mutakabir. Wa ayataba'ada sareng ngajauhan ieu mutakabir an iyadatil marda tina ngalongok pirang-pirang jalma anu gering wa mula topatihim sareng ramah tamah ka ieu anu kabeh. Wa alla yubashiro sareng henteu migawe ieu mutakabir a'malahu kana pirang-pirang pagawean mutakabir binafsihi kalawan dirina mutakabir. Bal yastakhdimu balik ta naon teh nyuprih ngakhidmah ieu mutakabir ghairahu kaliyana mutakabir. Wa yastangkifa sareng nyegah ieu mutakabir an hamli mata'ihi tina mawa pirang-pirang bandana ieu mutakabir biadihi kalawan leungeunna mutakabir. Wa layal basa sareng henteu make ieu mutakabir illa siyabal fakhirata kecuali
kecuali make pirang-pirang pakaian anu gumede. Bikos del kibri kalawan maksud sombong wataropu'i sareng kumuluhur. Ila ghairi zalika nepi kaliana ieu anu tadi dicarioskeun. Wallahu a'lamu bishawab.